Solo sembang ngelakuan seni tradisi ya. SOS urang Sunda kade ya. Siapa? Tresna mekar ya di dago pakar tuker paheut jang dibakar sauyunan tepung rempuk jajantung sareng jajantung awon jati hiji ngaruntun alira buah kawung ricit nama nu apa yuk jangan seur na angin apa yuk melit asih bos jajan ngahapiri oyak nadahan nepungkeun rema panangan silih cepat lempang mapan tak endang dago pakaran is ngantir kapangan benang dago pakar langgeng nyantir no beja cenah beja dago pakar ngeregahan beja cenah beja dago pakar dan tinggal kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepi sarang pangbejakeun kaguhan basa eta jeung manehna uri baga aya di tempat umbaran aturan pakai ulin sia mujung suki bujung rawu tangtosna kage akhirnya parto pulau manul mesuki sedenya lagi salam bang bagia atas nabi keluarga besar publik SOS Romancer yang kalian bisa dia tresna mekar mama di dago pakar tuker paheut janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung daging jajantung melit asih
nepungkeun rema panangan silih cepet lempang mapang dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng nyanter ingetan sepeja cenah sepeja dago pakar ngerekahan sepeja cenah sepeja dago pakar kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasalna kusorang pangbejakeun kaguhan basa eta jeung manehna kuring baca hayadikeun